Dina danget ayeuna sibu ngawakilan Ibu Rama Hidep bade mekelan ka hidep. Omat anaking agengkeun rasa syukur hidep ka Allah. Oge agengkeun rasa syukur hidep kanu jadi indung jeung bapa. Luyu sareng parentah Allah, urang kedah taat ka Allah kalayan teu ngamuslikeunana, oge kedah birrul walidain sae kanu jadi indung jeung bapa. Dina danget ayeuna neng insyaallah bade ngalaksanakeun upacara adat Sunda anu disebat ngaras jeung siraman. Ieu acara teh teu sunat-sunat acan, ieu murni adat jeung budaya. Tapi insyaallah adat jeung budaya ieu teh neng Lilis henteu matak ngarempag kana ajaran agama urang. Sumangga urang pedar sakedik naon ari ngaras. Ngaras asalna tinu 3 huruf ras. Make rarangken hareup jeung rarangken tukang sehingga timbul kecap anyar ngaraskeun. Ngaraskeun teh neng Lilis hartosna teh ngarasakeun. Kumaha hidup nu jadi budak ngarasakeun. Indung jeung bapa teh hese capek ngagedekeun urang teh. Lamun hidup geus bisa ngarasakeun kadituna bakal boga rasa gede rasa rumasa. Moal aya urang, lamun teu aya indung bapa urang. Lamun geus gede rasa rumasa insyaallah hidup bakal boga niat, bakal tekad buleud hayang mulang tarima ka indung, hayang mulang tarima ka bapa. Dacan muguhan lamun teu dilahirkeun ti anjeunna duaan hidup bisa saperti kieu. Tah dina acara ieu geulis ulah era lamun seuk teh mah hidup kudu bedah cimata. Nyeluuh nyungsruk meta hampura kanu jadi indung jeung bapa. Sangkan lungsur karidoan Allah. Emut ku hidup ridallahi fi ridal walidain, suhtullahi fi suhtil walidain. Karidoan Allah lungsur lain ku kapinteran urang, lain ku kabeungharan urang, tapi ku kasolehan hidup lantaran Ibu Rama Hidep ridho ka hidup. Hidup bade balayar nyumponan takdir nyorang ibadah nikah anu pinuh nu kaliku kahirupan. Tangtu loba masalah itu ieu. Ngaranna ge sagara teu apal urang di lautan jiga kumaha. Ku doa nu jadi indung jeung bapa insyaallah hidup bakal aya panguat. Bakal diaping, dijaring, dijaga, diriksa ku Allah. Sawangsulna sanaos disuwuk ku Allah kumang rupa-rupa kabeungharan, kapinteran, kasuksesan. Tapi urang goreng kanu jadi indung jeung bapa moal aya gunana bageut. Pasti hirup urang bakal pinuh katugenah. Ku kituna anaking dina ieu acara sae pisan. Hidup menta hampura heula ka indung, menta hampura ka bapa. Bisi salami 21 tahun neng Lilis kumelenang di alam dunya. Ibu hidup kantos ngusap dada lantaran disentak ku neng. Rama hidup debikeun kacarinatnak lantaran disengor ku neng. Ngaranna ka indung jeung bapa nyebut ahwai oge teu kenging geulis eta dosa. Tapi naha nu jadi anak sok leuwih wani kanu jadi indung jeung bapa. Ku kituna meh eta teu jadi gantar kakaitan bageur sok tobatan ayeuna. Tangtos Ibu Rama Hidep mah geus ngahampura da puguh indung jeung bapa ka anak. Rek kitu rek kieu oge burung palung bodo gelo anak sorangan pasti ngahampura. Tapi catatan Allah natrat lantaran ning can tobat jeung istighfar. Danget ayeuna tobatan ku hidup geulis. Menta hampura ka aranjeunna. Sangkan ngabulungbung jalan kahirupan neng kapayuna. Pinuh ku karidoan Allah margi Ibu Rama Hidep paratos ridho. Kitu panginten intina tinu acara ngaras ieu mugia neng tiasa ngalaksanakeun naon anu diamanatkeun ku ibu. Mudah-mudahan oge sing janten ibroh atalpi pembelajaran kamu urang sadayana.